Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Puguh oge ujang, Bapak teh sabenerna mah karek mulang pisan ayeuna teh tas mapai sisi walungan. Tapi lamun seuk teu kapanggih mah Bapak carek langsung ka tua kampung menta bantuan ka warga keur neanganana. Kitu tah ujang. Oh, ngartos atuh pami kitu mohon, ngartos. Alhamdulillah atunya ageng milik keneh ye. Sok sanaos si Nyai teh can sadar. Tapi masih keneh katulungan. Kitu cenah cek Iding bari unggut-unggutan. Nya sanggeus kitu mah Iding teh pamitan. Demang Ahdi teu waleh-waleh nganuhunkeun harita teh kanu duaan. Ku pitulungna ka kulawarga Demang Ahdi. Dina kayan teu sadar, bari jeung awak Oci keur kabawa ku cain umpal-umpalan akibat kaalungkeun ku angin anu sakitu gedena tina jero guha. Harita Sukma Oci keur kumalayang ka mana daek, rarasaanana keur lalajo ronggeng jeung indung bapa kukutna. Dina rarasaan Oci eta acara ibing ronggeng teh ditanggap di hiji acara hajatan anu pinuh ku nu lalajo, malahan magamelan geus mimiti tatalu. Tapi aneh, can wae dimimitian ngibing. Katambah eta rombongan seni ibing teh, lain anu sok dipupuhuan kudu jadi indung bapa kukutna. Tapi ieu mah rombongan seni ibing tinu sejen, da teu warawuh nayagana oge. Pok harita Oci teh nyarita ka Maeyet anu nangtung gigireun Oci. Nah geuning hayu we tatalu ieu teh, lain geura bubuka mah. Kitu cenah perbawa rasa anu keur kumalayang dina waktu eta. Pok mah aya teh nyarita. Biasa nama Nyai, lamun hiji acara can dimimitian wae, eta teh ngadaguan salah sahiji bintang ronggengna anu can datang atawa keur dangdan keneh. Jadi we terus tatalu. Kitu cenah cek anu jadi indungna. Kakara oge anu jadi indung kukutna nyarita kitu, ngadak-ngadak Demang Ahdi ngagorowok bari jeung ngacungkeun leungeunna. Ya, kira-kira ronggeng mana kami we ya? Sok kadinya lah. Sakabe anu lalajo melong ka Demang Ahdi jeung ka Oci. Barang jeung Oci pada melongkeun torojol aya hiji nini-nini. Bari ngajingjing kotak. Teuing naon eusina jeung ti mana datangna. Barang serog teh song diasongkeun ka Oci. Bari pok eta nini-nini teh nyarita. Geus, sakula loba omong deui, berang kadinya tatalu. Dagoan ye incu aing. Kitu cek eta nini-nini. Teuing ti mana mimitina jeung teuing kumaha carana. Sabot nini-nini nyarita kitu. Oci ngadak-ngadak salin rupa, make dangdanan ronggeng. Trilasup Oci teh ka pakalangan. Sakabe anu lalajo surak amal-amalan bareng jeung datangna Oci di tengah-tengah balandongan. Oci teh loba nyarita, ceg kana baki anu aya dina luhureun meja anu disadiakeun di gieureun panggung. Sanggeus eta baki dicekel, terus dijungjungkeun ku sakabeh ronggeng anu jumlahna harita teh di dinya nyampak aya 5an, ditambah ku Oci jadi 6. Prung eta sakabeh nayaga teh mirig marengan kabinangkitan kana ibingna Oci. Sakabeh anu lalajo marengan Oci ngigel di jero eta balandongan. Teu lila, burudul, kabeh arasup ka balandongan. Kadengi aya anu nyarita. Mun mati tadi atuh, hayuh we tatalu, sok der-der we padahal mah. Kitu pok-pokanana anu lalajo bangun penasaran. Bareng ke rame-ramena eta pagelaran ronggeng, harita teh anu lumpatan ka tengah-tengah balandongan. Hiji lalaki menta tulung. Sanggeus deukeut eta lalaki teh kaciri awakna, baloboran ku getih siga anu ngaruga hala. Gebeg, Oci teh ngarasa riwas. Kurinyal manehna hudang. Astagfirullahaladzim, di mana ieu? Di mana aing teh? Cik Oci harita teh bari gigisi kana mata.
sakapeng tangga sakapeng tungkul sajongjongan mah Ocih teh mikiran naon anu geus kajadian. Kek nah ieu mah asa di imah aing teh. Kapan aing teh keur aya di jero guha? Malahan mah aing teh keur tapa. Saterusna aing teh katebak ku angin, kabuntang banting. Harita aing teh nyegal ronggeng anu lalajonna loba pisan, tapi ayeuna geus aya di imah. Kitu cenah cek Ocih bari ngahulang, mikiran anu karandapan ku dirina sorangan. Pas ngalieu ka tukang, kebeg teh Ocih reuas. Sabab nempo aya indung jeung bapa kukutna keur ngajanteng tukangan Ocih. Ocih sababaraha kali ngagisik matana. Bisi manehna teh aya dina alam pangimpian. Bapak, emak, nah geuningan ieu teh aya di kamar. Ngadenge Ocih nyarita kitu Demang Ahdi kalah kasilih reret jeung pamajikanana. Sabab ngarasa bunga. Ocih geus sadar tina kapiuhanana. Pok Demang Ahdi teh nyarita bari jeung melong kanu jadi anakna. Alhamdulillah Nyai geus sadar. Bapak teh ngarasa hariwang. Sabab sababaraha poe Nyai teh teu inget di bumi alam. Ngadenge caritaan bapana saperti kitu Ocih beuki heran wae. Teu ngarti kana kaayaan dirina. Bareng Ocih keur ngahulang kitu pok anu jadi indung kukutna teh nyarita. Gelis, anak emak. Emak teh sabenerna mah geus putus asa hariwang ka Nyai. Teu sadar-sadar sababaraha poe ngalalempre. Pok namah eyet nyaritakeun kaayaan Ocih. Emak, kumaha ieu teh kajantenanana, tapikeun ka abdi saur emak pingsan. Malah mah sababaraha dinten teu sadar dugikeun ka ngahariwangkeun ka emak sareng ka bapa. Kumaha lalakonna ieu teh? Kitu cek Ocih bari neuteup ka indung bapana semu heran. Pok Demang Ahdi teh nyarita. Kieu Nyai, kajadian anu sabenerna kaalaman ku Nyai. Sababaraha poe ka tukang anu ngajadikeun bapa jeung emah hariwang. Sabab nempo Nyai ngagogoler ngan saukur empesana wungkul. Hidap teh kapanggih di sisi walungan. Tuluy we harita teh di Barawa ka dieu di Garoto. Tah carita lengkap nama kieu Nyai. Barabat harita teh Demang Ahdi nyaritakeun naon-naon anu geus kaalaman ku Ocih. Ti mimiti Ocih kapanggih keur angkleng-angklengan di walungan. Tah kitu Nyai lalakonna teh. Ocih harita teh rada hulang-hulang ngadenge caritaan anu jadi bapakna. Bari jeung manehna ngingat-ngingat deui anu karasa jeung karandapan ku dirina. Pok Ocih teh nyarita. Kekek nah kumaha ieu teh? Janten aya kejadian kieu. Da teu rumaos awak abdi kacana ku cai walungan. Komo dugikeun ka cilaka mah atanapi dugikeun ka pingsan. Cik Ocih harita teh semu ngahulang. Nah, hanya bangun anu teh percaya kana caritaan bapa hidup. Cik mah hayang apal anu kaalaman ku Nyai nu sabenerna. Sok caritakeun kumaha lalakon Nyai di jero guha teh. Nya sanggeus kitu mah Ocih oge nyaritakeun kajadianana ti saprak diantirkeun ku Demang Ahdi ka lawang guha. Tug nempikeun ka aya kajadian kabeh ditetek teh anu kaliwat. Nepikeun ka rarasaan manehanana asa inget asa henteu. Kumalayang kana kajadian anu lumangsung di jero guha. Bagja atuh lamun kitu mah. Nuhun Nyai. Sok sanajan kitu hidap teh ditangtayungan keneh ku nu maha kawasa. Sabenerna mah bapa oge nanti ngijinan kana paniatan hidap nepikeun ka kitu teh.
Tapinya adalah di kumah. Mudah-mudahan wae aya hikmahna keur kahirupan Nyai. Oge Bapa teh teweleh-weleh muji syukur kanu Maha Agung. Sabab geus nang tayungan ka hidep. Anu ceuk syariat mah hidep teh mantak pikawatireun. Nepikeun ka Bapa jeung Emak oge geus pondok pangharepan. Tapi nya dasar keajaiban Gusti Nu Maha Suci. Nyai ayeuna geus sadar. Keun eta jadikeun lalakon dina kahirupan Nyai. Kitu cenah cek Demang Ahdi. Nya sanggeus kitu mah ocih teh tita barang dahar. Sabab sababaraha poe manehanana henteu barang dahar. Nya sanggeus kitu mah awak ocih teh karasa jag-jag jeung seger deui. Bisa lumaku saperti biasa. Malah poe eta keneh ge. Ocih mantu-mantu ka indung kukutna. Sakumaha pagawean anu biasa sok dijalankeun. Gancangna carita, saminggu ti harita, ti sabadana ocih tapad hiji guha. Harita kira mangsa pebeberang, ocih teh keur ngariung, jeung Demang Ahdi oge mah eye. Pok ocih teh ngamimitian nyarita. Kumaha pa perkawis latihan teh? Sabot abdi teu aya, lancar atana pinte. Kitu cenah cek ocih bari ngareret harita teh ka Demang Ahdi. Alhamdulillah Nyai lancar. Malahan mah yeuh. Bapa teh aya beja pugu. Minggu hareup teh urang mimitian manggung. Kitu cek Demang Ahdi bari ngareret ka Oci. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu Oci teh sirikna keprok bangun bungah pisan ngadengena. Nu leres Pak, alhamdulillah atuh muhun. Nya Nyai, kamari teh aya tua kampung. Nah haja ka dieu, malahan mah omat-omatan. Bisi aya anu manggil dina poe eta meupeujeuhanan. Ulah ditedunan cenah kitu. Sabab manehna rek boga niat. Kangge acara naon Pak? Geuning anu sumpingna tua kampung. Nah bade acara nikahan atanapi peperan. Ngadenge Oci nanya kitu Demang Ahdi teu waka-waka ngajawab. Kop kana gelas anu dieusi ku kopi. Suruput diuyuk. Bangun anu nikmat pisan. Memeh Demang Ahdi nyarita. Torojo teh mah eyet. Sabab ngadenge anu paguneman di hareup. Tuluy nyambung caritaan. Eta Nyai, arek hajat bumi cenah anu bakal diayakeun di lemur urang. Malahan sakabeh warga teh ngarojong pisan. Kumaha tah Nyai kira-kirana? Nah siap tah lamun manggung di lelajuan ku sakabeh warga. Kitu cenah ceuk mah eye. Ari Oci pas ngadenge indungna nyarita kitu. Terus ngalieu ka Maeyet bari jeung Mesem. Ari Maeyet surti kana Mesem nu jadi anakna. Yen eta ngabejaan hiji jawaban pikeun Maeyet. Oci teh siap pikeun makalangan dina widang seni ibing ronggeng. Nya syukur we atuh geulis, mak mah bunga. Lamun seug Nyai geus siap sayaga mah. Ngadenge indungna nyarita kitu pok Oci teu nempas. Nah mama sapertos nu cangcaya pisan kana kamampuan Oci. Insya Allah mah urang dipecahkan dugi ka manawe tah tiasana. Kitu cenah harita teh ceuk Oci bari jeung imut ngagelenyuk. Nya Nyai mak ogenan ngarasa regreg sabab sagala rupa anu diharapkeun teh geuning ku Nyai geus kapimilik sagalana. Keke emak nyarios kitu nah naon anu tos hasil kapimilik ku abdi. Raosan mah abdi teh teu mibanda naon-naon. Sakieu-kieuna teu aya anu dicanak. Komo jangjang komo jingjing. Malihan abdi sadar-sadar tos aya di luhureun pangsarean.
Geus aya nama kieu we atuh Nyai. Urang dalahar heula gampang lah lamun beuteung geus seubeuh urang teruskeun tah caritana. Naon anu dibawa ku Nyai hasil ti guha lalancatan. Sok lah ulah kalah ngajajan teng kieu ye. Nu penting mah urang teh urang dahar heula. Kitu cenah cek Demang Ahdi nita Ocih jeung Kama Eyet ari nit heula ka meja makan. Nya sanggeus kitu mabrak sareta dalahar balaket cerakan jeung indung bapa kukutna. Ocih karasa nikmat pisan pon kitu deui Demang Ahdi jeung Ma Eyet karasa bunga bisa balaket cerakan deui jeung Ocih anu jadi anak pulungna. Harita dina mangsa bada lohor, sabadana ngalaksanakeun kewajiban salat lohor berjamaah. Demang Ahdi masih kene disasarung, dituturkeun ku Ocih jeung Ma Eyet anu masih keneh make mukena. Terus ngaleos ngadiketan ka kamar Ocih. Sanggeus aya hareupeun patok kamar, Demang Ahdi asup terus dituturkeun ku Ocih, disatukangeun Demang Ahdi. Sanggeus aya di jero kamar, pok Demang Ahdi teh nyarita. Kieu Nyai, tah ayeuna gua parek dibalakakeun. Nyai teh sabada kapanggih kudu ngalalau. Dina cangkeng Nyai teh aya nu nyelip hiji wadah anu dijieun tina kai. Sok sanajan leutik tapi teu nepikeun ka leungit atawa ka bawah ku cai. Jeung anehna deui tetep muntel dina samping hidep siga anu pageuh jeung siga aya nu nalian. Ah geus kitu we meureunnan kersaning Gusti. Ngan da bapa ge teu apal naon anu aya di jero wadah cepuk eta teh. Kitu cenah harita teh cek Demang Ahdi. Nya sanggeus kitu terus diasongkeun ku Demang Ahdi. Gap ku Ocih teh ditampanan. Sakedapan mah neuteuk bari jeung neges-neges kana eta cepuk. Ocih gular-gilar teu laras ingat kana jero impian basa Ocih keur lalajoronggeng teh. Harita anu datang nini-nini ngajak ka jero imah terus ngasongkeun hiji peti anu di jerona aya cepuk leutik. Harita Ocih banget ku panasaran. Terus muka eta cepuk anu kira-kira panjangna sajengkal, gedena 2 dampaleungeun. Brai harita teh dibuka. Ka tembong aya hiji gulungan kain warna biru. Gap ku Ocih teh dicokot. Panon Ocih neuteub kana eta gulungan kain teh bari ngagerentes dina hatena. Nah, nya sarua pisan tah. Basa nu dipake kerja di ronggeng. Nah bener geuningan ngimpi teh. Kitu cek galecokna hate Ocih. Sanggeus beres nelak-nelak eta gulungan kain anu warna biru teh. Bari jeung sisina ka tembong aya warna emas, pating burilak mantak serab kana panon Ocih. Eta gulungan kain teh terus dibuka ku Ocih. Barang dibuka teh aya 2 tusuk konde anu ditaretes ku kembang anu pating baranyai, mantak serab anu ningali. Pok mah eta nyarita. Bagja pisan Nyai, emak nempo Nyai geus mibanda teh hiji mustika. Eta teh sarasa hiji anu dipibanda ku Nyai Rengganis. Kitu cenah cek Mah Eyet. Ari Ocih terus ngalieu ka ditu teh ka indung kukutna. Bari jeung neuteub semu heran. Pok Ocih teh nyarita. Saha emak upami Nyai Rengganis teh? Ngadenge Ocih nanya kitu. Pok Demang Ahdi teh ngajawab. Gelis anaking anu dicaritakeun ku mak bieu. Ari Nyai Rengganis teh salah sahiji ronggeng gunung anu pernah makalangan dina mangsa jaman jajahan. Kitu tah Nyai. Sok gunakeun eta mustika. Ku bapa didoakeun sing jadi cukang lantaran kula lampahan Nyai jadi ronggeng. Nyai bisa panggih jeung lanceuk hidep. Oge bisa neangan jelema tah anu ngabalukarkeun paturaina Nyai jeung anu jadi kulawarga. Sumuhun Pak, hatur nuhun, pamudah-mudahan wae atuh aya ridho Gusti ngawidian kana kahoyong sareng paniatan abdi. Amin Nyai, amin. Amin ya rabbal alamin. Kitu cenah cek Demang Ahdi oge Mah Eyet. Ngaaminan kana ucapan Ocih.
Gancang na carita 2 poe samemeh prung aya acara hajat bumi. Sakabeh lalaki harita teh sibuk nyeun balandongan. Sanggeus beres nyeun balandongan terus beberes nyeun panggung. Ditata dirias ku sagala dahareun hasil tina tatane. Beja apa beja-beja. Sumebar ka unggal tempat. Ngaran caritaan jalma gancang alabatan kilat. Geus sumebar ka sakabeh madhab. Yen di kampung Jajawai teh bakal diayakeun hiburan anu bakal dihibur kulingkung seni hariring kuri. Kacaritakeun di hiji jalan desa anu nanjak bari eta jalan teh leueur da kabeneran tas hujan gede peutingna. Najan eta jalan leueur pikeun eta 2 lalaki teu ngajadikeun panghalang terus wae lumampah. Kirawanci pas sore eta 2 lalaki tes rog kanu rada datar. Reg 2 nana ngaranek. Sanggeus rada lila ngahulang bari jeung ngajajanteng pok anu saurang teh. Nanya ka babaturanana. Don, urang teh geus lumampah rada jauh ya. Tapi eueuh wae laratannya. Di mana tah ngajedogna si Durjana teh? Kitu ceuk hiji lalaki anu pangawakanana rada kaseh. Bari jenggek diuk dina batu anu aya di sisi jalan. Ngadenge caritaan baturna kitu sakedapan mah. Lalaki anu hiji deui teh teu waka ngajawab, kalah kanyusutan kesang anu masihan kana beungeutna. Horeng si mana horeng? Eta teh geuningan Darman jeung Idon. Anu keur lumampah aprak-aprakan, anu keur ngalalana neangan kula wargana jeung jalma anu durjana anu geus mateni kanu jadi bapakna. Teu dilapok Idon teh nyarita. Sabar atuh Kang. Can tapi kana waktuna meureunang. Kitu cenah cek Idon. Sabot Idon keur guntang ngobrol kitu. Kaciri rentang-rentang anu keur leumpang, nanyak bari jeung nanggung sundung anu pinuh ku jukut. Hiji lalaki anu kakara balik tas ngari. Barang tepi kanu rada datar. Serog eta lalaki teh anu pangawakanana rada jangkung. Umurna kira-kira 60 tahunan. Pok nanya harita teh ka Darman jeung ka Idon anu keur dariuk di sisi jalan. Alah, bade kamarana ujang. Asa namean penak mamang mah teh. Ngadenge lentong eta lalaki mantak pikasirieun. Darman jeung Idon teu waka-waka nyarita. Atuh pok deui anu ngaranna Sanusi nanya ka Idon jeung ka Darman. Kakak. Nah ka sareuri ditanya sabenar-benar teh. Nah kunaon? Kitu cenah bari nurunkeun sundungna. Jiga karasa berat sanggeus Sanusi nurunkeun jukutna kakara Darman teh ngamimitian nyarita. Ampura mama, lain teu sopan, kuring teh bieu nyaleungseurikeun punten pisan. Cek Darman harita teh togmol wae, ngabejakeun kayan dirina. Biasa-biasa saja lah. Pikeun mamang mah tidak jadi masalah soal eta mah. Bade ka mana tuh ujang teh? Jiga urang jauh teh ya. Sanes urang dieu nya, sanes urang dieu teh. Sanusi nanya di ka Darman jeung ka Idon. Ari Idon cicing wae teh nyarita. Pok Darman ngajawab. Kuring jeung dulur kuring teh keur neangan jati diri, keur lumampah ngalalana. Ari ieu teh anu disebut lemur naon mah? Ngadenge Darman nyarita kitu sakedapan mah. Sanusi teh ngahulang jiga anu keur mikiran caritaan Darman. Tapi teu dilapok Sanusi teh nyarita. Ngaran lemur mamang mah nya eta ieu teh kasebutna teh kampung Jajawai. Kumaha kitu ujang? Ari ujang teh saha ngaran atuh? Sareng eta tah dulur ujang teh saha? Sanusi malik nanya ka Darman. Oh, nya mah poho kuring teh tengenalkeun. Ngaran kuring Darman, ieu dulur kuring tah ngaranna Idon. Oh, Jang Darman nya. Jeung Jang Idon. Nepangkeun atuh. Mang mah anu katelah di dieu teh Sanusi. Kitu tah Ujang. Nuhun pisan, tos ditepangkeun sareng abdi. Abdi teh bade tumaros mah di mana anu aya warung, anu kinten teu tebih ti dieu ye. Ieu beuteung abdi teh tos lapareun hoyong dieusian ku kurubukan bae, nagih kejo alias hoyong menyatu jiga nama.
Ngadenge ucapan Darman kitu Sanusi seuri bari pok nyarita. Ya Ujang sakaya aya wae. Teras waktu kali itu kateo. Tak diharap Ujang mengkolnya kakak tuhu. Jadinya terjauh. Serok aya warung gitu. Kitu cek Sanusi. Nya sanggeus kitu mah. Sanusi teh pamitan ka Darman jeung ka Idon. Da cek pamikirna bisi burit manten. Sapina can dipara. Nya satuluy nama harga yang Sanusi teh nanggung dijukut. Leos ninggalkeun Darman jeung Idon. Ari Darman jeung Idon harita teh nurutkeun panuduhna Mang Sanusi. Terus nurugtug mudun. Bener pisan harita teh. Teu jauh tina pengkolan aya warung. Atuh terus Darman jeung Idon teh ngajugjug ka eta warung. Kasampak teh anu boga warung keur sasapu di luareun eta warung. Pok Darman teh uluk salah. Assalamualaikum. Kebeg nu keur jongjon sasapu teh ngarenjag leuwas. Sabab teh ciri ti tadina. Ujug-ujug aya di satukangeun manehanan. Jung si bibi tukang warung teh nyengkatkeun awakna bari mali ka Darman. Pok si bibi ngajawab salamna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ujang. Ih teuing, bibi teh ampir-ampiran pingsan. Balas ning ku leuwas ieu. Teu kenging leuwas atuh bi. Naha atuh sasapu teh bari ngalamun. Teu kenging kitu bi bilih kaasupan siluman geura ari seueur ngalamun mah. Cek Darman harita teh ngabanyolan ka si bibi warung. Bari terus si bibi warung teh asup ka warungna anu dituturkeun ku Darman jeung ku Idon satukangeunana. Ari si Ujang amit-amit teuing Ujang jalarauh kanu kararitu mah kasabrang ka Palembang. Ari mulang mawa bujangnya bi. Si Aden masuk aya wae. Sok mangga caralik-caralik Aden. Manawi hoyong naon? Sok tinggal nyarios. Kitu cenah cek tukang warung. Nya Darman teh jeung Idon terus dariu. Teu dilasong cai 2 gelas disodorkeun ka Darman jeung ka Idon. Geus kitu regot. Duana ngarinum bangun anu haus pisan. 2 piring bi sanggu. Jeung deungeuna geus teu kuat ya. Hoyong menyatu ieu padaharan. Mani berak-bak cenah kitu nagih. Ngadenge caritaan Idon kitu, si bibi warung terus nyerenge. Dede. Ari si Aden bisa-bisa wae atuh. Hoyong menyatu sagala ceneh. Kumaha lamun bibi anu mengejona dari menyatu mah kudu mengejo atuh. Kitu nya Aden. Kitu cek si bibi warung. Atuh Darman jeung Idon geus seuri ampir-ampiran kebesekan harita teh keur nginum. Bubuhan si bibi tukang warung teh tukang heureuy ka sasaoge. Punten bi, ari bibi teh nyalira di dieu? Tanya Darman ka si bibi warung. Bari cenenun harita teh kana gorengan. Nyalira Aden. Si Mamang teh tos lami ngantunkeun. Bibi mah pahatu lalis bogo ieu teh hirup nu ngeulis. Budak teu boga. Kieu we usaha teh ye keur nyambung-nyambung umur sawapuapeun. Keke. Enggal ditanya gasik ditaros ieu teh ku bibinya. Dupi Aden anu karasep teh bade ka mana ieu teh? Asa nemean pendak geuning bibi mah. Punten nya, si bibi rada calembeng. Ngadenge si bibi warung nyarita kitu. Darman jeung Idon kalah kaleuwih betah we di warungna. Nempo dareh deh jeung someahna sifat si bibi teu pika eraeun. Kuring anu katelah mah Darman bi. Ieu dulur kuring ieu anu ngaran Idon. Maksud kuring keur ngalalana ieu teh ye. Hayang ngarasakeun kumaha tah kahirupan di luar lembur. Ngadenge Darman nyarita kitu si bibi warung ngahuleng sakedapan mah. Pok nanya deui harita teh ka Darman. Ai. Nah kumaha kitu Aden? Mani hoyong ngararaoskeun kahirupan di luar. Keke. Ari Aden teh paling mana atuh lingi? Kitu cenah cek si bibi tukang warung. Harita Idon anu ti tadi cicing teu milu nyarita. Pok ngajawab pangheulana. Mohon bi, abdi teh nuju milarian pangalaman. Manawa sareng manawi we tah aya istri anu kersaeun kalancik abdi pugu. Teu payu-payu
Mantap ku abdi teh lah sakalian we didagangkeun supados pajeng kitu Bi. Ngadengi Ido nyarita kitu Darman ngan ukur mesem. Teu lapok si bibi teh nyarita deui. Kek piraku Aden sakitu karasepna dedegan sembada nah teu aya nu haroyongan ka Aden da bibi ogenan lamun anom keneh mah bibi teh siap tah dijantenkeun istri ku Aden. Heuh Dede. Darman ngan ukur mesem bari ngageserkeun diukna nu kangan warung pok Darman teh nyarita. Alah ari si bibi kasep ti mana holna tuh Bi sakieu hideung ye. Yai keun wae hideung-hideung ogenan ada buah manggu mantak ti gurawil bajing kitu Aden. Ya Aden ye bibi teh bade masihan wartos. Aya beja naon Bi? Yah kaleresan tah engke wengi teh aya hiburan tadi balik kampung pasti seueur nonoman para wanoja anu sarumping gregi. Ngadengi si bibi warung nyarita kitu Darman jeung Idon silih pelong. Terus Darman nanya ka si bibi tukang baru. Di palih mana Bi hiburanana? Eta Aden di lemur belah pentas tak kehalangan ku pasiran ieu tanu eta. Si bibi bari nunjuk ka belah kenca nuduhkeun lemur anu arek aya hiburan engke peuting. Naon hiburanana Bi? Eta Aden sagala ogenan pokona mah aya ieu. Bade debusna aya, silatna oge aya, teras ditambi deui ku seni ibing ronggeng saurna mah cenah kawenginakeun. Kitu ceuk si bibi warung.